agung iya ya ayo jadi duda apa dar sorangan mandi sorangan kayak oge sorangan coba mun geus kawin kayak air maturan dar air manteran meureun mandi ge air maturan meureun aus amat bulan Ih, sahar gini nelpon tuh kita ngomong. Heeh, kadang helan. si neng gila amat yang ngangkat telepon kernaon boy budak Ih, si Uwan nelpon. Ayo naon ya? Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam lah amat neng ngangkat telepon kernaon di Keur mumbahan, Wak. Ayo naon kitu? oh keur ngumbahan pantesan lila ngangkat telepon kieu neng pamokeun timbel jeung cai ka kebon wa Nyatu Wak, kedap ning siapkeun heula. buru-buru ulah lila Heuh, ih, bawel. Bruh. Ih, dasar si Uwa ke kebon teh mau cari minum acan. Itu tali datingan duda mah. garing sama kita ini gila amat di sini dengan terang kieu mah keburu pae ngaing kau Neng, buru ka dia. Gua ke saus oke. Buru.
neng China. Gua geus kuat aus jasa ya. Bismillah lah atuh minum teh. Pohowan neng aus jasa. Ayo neng tos mamcan. Terus tadi jeung uduk di warung teh. Oh, gua mamti lah nya. Ngawa. Cabe loba amat neng. Ayo lauk asin digorobong ka mana gitu? Wah digondol ucing. Gondol ucing wae aing mah. Mana nyawa di dia? Nah, neng. Gua mamti lah nya. Ayo loba amat ieu cabena. Oh, pamukakeun gulpukna neng mah. Iya, Wak. Nah, atuh, Wak. Sama Yo. ngapa ya? Nah lah, dari kebun mah. Enggak tuh, Wak. Neng wirannya kan nyusun kumbahan. Oh, kan ngombahan tadi. Lagi amat kalau enggak. Mudah-mudahan ini deketin jodohna neng. Oh. Bisa wae. Amin. Ah. Ayo jalan. Ang kumain na si Burang. Anya hodeng rieuh aing mikirana. Aing jadi artis gagal nyaho na kaboga aing mapan aing artis. Lah siang mimpi wae hirupna. Ye, sagala ge kudu diawali ku mimpi deung. Si kitu nama tapi mimpi sia berang teuing ang. Emang mang, emang. Masih makanya mang. Oh, senang alhamdulillah mang nyampe ka dieu ge nya. Maramang, kecap, kocap, aduh, mahal tuh, biasa 5.000 orang. Tadi mah jauh ya. Ya, sore gue nya. Oh, ada. Oh. Nah, sedak di dia duaan wae. Aduh, iya budak barang-barang mau nateteros ya, ge. Tanya ho aing gedeng. Ai sia pararo lain ka aing. Ari sia salah konyol amat. Coba buka kacamata sia. Konyol di lembur aing sia. Hajusnya dibuka kacamata aing ke sia kaget deui. Dibuka kuenya, lo kaget. Gagu, iya dong. Soal areng gas. Soal bayi siadak lah. Bu, sia keren amat bu sampai aing teu wau. Lah keren kan aing mah. Keren bu, keren. Aduh iyalah keren aing mah. Sia karek balik gawe bu. Oh, aing balik gawe. Ngomong sia sarusah amat ieu. Kopi-kopi acan. Udah ledek sia gu. Aing keren obyekan ye. Ya bu, aplikasi TokTok aing ge geus leutik nang poinna. Jadi teu narik-narik we aing. Karunya amat aing ngadengena sia madak. Ya, meuli ya. Warung meuli ya. Dah. Babo, sial loba amat, Bu. Siap, Bosku, laksanakan. Buru. Ayo, gerakeun ang. Ngompol-ngompol saya gawe di mana, Bu? Hah? Ngompol-ngompol. Ngomong-ngomong meureun, tahu eta. Iya, aing gawe di Jakarta, aing. Oh, di Jakarta. Gawe naon sa, Bu? Di departemen peristiwa aing gawena. Peristiwa? Emang aya gitu? Atuh aya lah, Deng. Teu gaus sia mah. Tara nonton koran. Nonton koran? Nonton TV meureun sia mah. Eta maksud aing teh, Deng, sia mah. Saumur buleud hulu aing Gus sia mah. Sumpah aing karek kadeng di departemen peristiwa. Eta Deng, nyautes ya anu sok aya bacaan dina mobil teh kos kitu. Mobil bis teh sok aya bacaanna di nyata. Konyol amat pariwisata eta mah, Gu. Eta oreng heuh maksud aing. Bagian naon sih aku gawe di dinya? Atuh aing bagian naon be anu sok dititah ku bos gitu. Bagian naon wae aing mah gawena. Obe meureun sia mah. Teu nyaho aing gedeng, anu penting mah aing gawe menang duit we gitu lah. Oh, oge nya, Gu. Dak, ieu dah kopi dah. Tuh, si Pama kopi tuh. Boro dah, Pak dia.
Mr. kuat aing ngopi yo. Tah, Gu, kopina. Gila amat saya beli kopina. Di mana sih saya beli kopi? Di warung teh aing, Gu. Kopi lainnya. Mantap. Kopi. Coba teh kesaan. Mantap. Mantap, Ang. Emang kopi teh aing gak ada obat. Iyalah. Kesaan, Ang, ge. Ngomong-ngomong sia duaan bae ari budak kamararana gitu. Nyaraho aing gula. Katanya asus sia. Tari buku masing-masing boga pagawean nama. Oh, syukur atuh budak garara we mah berarti sia doang berarti dua anu madesu keneh. Ji sama ngaledek, Gu. Canda ang. Geus dadak dah. Aing balik heula nya. Aing mah ngarape aing. Ya, baik nya. Yo, Gu, kayak orang penting nganjang. Oke, aku mah penting we aing. Ang hebatnya si Gagu. Heuh dong. Ini kayak gitu. Ada orang ira gitu, Ang. Sedih aing mah dong. Sabar aja namanya, sabar. Aduh, kota seep, masalan ah. Hai cewek. Aneh. Tuh kemana sih Coba buru-buru? Isa sih mana? Coba saha yo. Oh, udah orang. Aduh. Coba saha. Ayo. Aku jinnya? Iya aku jin lain. Alhamdulillah, wauhan kenhe oge ieu Eris. Muhun neng ya aku jin. Beda amat rasana, keren aing nama. Terus di mana gitu? Biasa wae Eris. Karak balik gawe. Atuh haneut kene kak balik gawe mah. Anut keneh bujur urang mari. Ngomong-ngomong Eris, arek ka mana gitu? Endek ka hareup meser kota. Oh, rek meser kota. Iya. Arek diantar maris. Wios tekedaa aku jin capek merkak balik gawe. Heeh sih. Tapi benar Alim diantar. Wios tekedah. Ya udah, Riz. Aku jin balik heula nya. Nya air juga meser kota heulan. Oh, itu. Dadah, Riz. Si Aris tuh lewat tadi. Ah, dong. Itu tadi sama bungoi ieu ih. Susul ayo. Ayo dong. Kemana, Res? Arek meser kota ah. Oh, Res dari kota. Iya tua tanah kamar. Ka warung bunda ah. Oh, ke warung bunda. Nya ah. Iya, Riz. Kan si Gagu geus balik. Riz ini keren lah. Nya ah tadi GR capanggipan di jalan. Menurut Eris beda tuh. Beda sih, RG sampai pangling ningalina. Tapi itu orang duaan ge sampai tua Riz. Tapi ali nama. Naon sih apa ang jelas. Udah naon sih kodok kumaha? Teu Riz, si kodok kumaha? Itu jelas gitu. Tapi ngomong-ngomong ah, aku dok ka mana nya? Ester ningali. Ini nama gawe Riz. Gawe ka mana? Ah? Cie yang merasa kehilangan. Naon sih ah hidung teu jelas. Ka Bandung Riz cenah mah. Bandung. Kok jadi sedih gitu Riz mukana? Saya rasa bereundeng. Ih naon sih teu jelas. Geus enak tahu kan. Baris, kodok hilang, Gagu pun datang.